ngalabola nya ngalabola. Ngalabola kayak bateri. Atuh lagunya nyangatkeun ka sadayana anu hadir di dieu kitu anu mingkal-mingkal deudeu kana tebang nu parahyangan. Mudah-mudahan ieu lagu teh ngajadeun panglipur kana kalbu pangbebrah kana mana. Oke, salam Bang Mano, salam Bang Kenal, berarti Kang Tega dan akhirnya ya, anu pangkasepna. Lah, mau aya. Di jauh binatang. Tapi kan baik. Apa di dia tegas ngawaris ka didinya? Bener warisanan. Hah? Nawar warisanan. Deka apa? Oh, bener. Dada. Oh, bener. Atau nama tuh? Eta saweran ka dieu tuh. Sar ka payun Kang Deka. Asa nepi kenal. Kapayun cek aput. Sore kamari aing dong irit sadaya langit tubing ras daya peka kahalangan bohongan seldik kagagas deui itu sok ngadenge surat ngirim asih mari teruskeun wajib geus kuring am tong ngirim surat hiji hati sok rusak rating jaman kaduka hilir angin nebakana dang daun paneri air tanah tegeunaheun hayang direre alah ngadenge surat ngirim asih ye asa jauh salajengna Kang Deka kapayun wajihalono tongit deai kiriwir angin debakana daun hari itu ngeredet hati ngadenge surat ngirim araraya aduh asa jauh Kapi hatur kanggo kasadayana para tamu ulama tanya khususna kanggo aku berarti Cikampek paling ketiasa di wiji-wiji ieu mah khusus kasadayana anu di Cikampek gitu. Ibu Haji kapi hatur tongkirin haji ya lungsun kau nanti pengesana pun nanti Kang Deka. Oke mama ya kapi hatur sepuh abdi itu sepuh abdi sepuh abdi eta teh tapi teh nyawer teuing apa tadi sih jauh ngambek gitu. Masih dinatong ngirin kapi haturnya aci kopi kopi tutung anger au sar kapayun Kang Deka sore kamari tongit saranawi kiriwir angin debakana dang dauna nyangakeunnya ka porsena pun lanjut Kang Aep ampun kita kantun ka porsena Agus Puruput ya. Oke porsena Dr. Boyan CS wajib geus kuring kumaha sana Kang Aep hilang
lajengna. Se kumaha cenah. Asa jauh kita bandingnya Leres pisan aduh. Jangan kerja kasadayana. yang dilelet ngedengi surah